ngabangun masjid harita letik teuing ieu masjid dek digedean ka jalan musyawarah tukang bas geus araraya bingung kabehan kumaha ieu tukang bas geus turun ti Garut masyarakat geus kumpulan awalna jeung kula kabehan dek ngagedean masjid nu aya tapi mun digedean ka jalan teu bagus pending cikula datang ka isuk musyawarah jeung keluarga alhamdulillah sepakat kumaha ka haji bae cenah dek pindah tadek di dinya kami mah nuturkeun eueuh kumaha di keluarga penting langsung wes teu kumaha bingung bet sugan babajaan teu deh kos bapak-bapak begitu pilok babajaan deui bae geus pokona kitu wes penting ngimpi diajak ka dinya ku almarhum atuh ayeuna masjid leutik teuing mah teu bagus di dieu tadi tuduhkeun ditunjuk di tempat nu kuari di dieu bae tah mentak isukna langsung nyeun keputusan di dieu geus bae ngadadak tong lantaran leutik teuing tadi dek digedeana mulai ti harita berangkat ngadadak hartina keputusan tapi sepakat luar biasa lancar datang ka ayeuna geus 5 tahun ngabangun teu pernah kakurangan naon ialah fadl Allah subhanahu wa ta'ala geus beak 6 miliar alhamdulillah. Terus ngabangun hayang ngabangun cai ngabangun basement kira-kira modalna 2 miliarin serta ngagedean deui saeutik ka sisi rabatna encan bingung lain bingung naon atuh aya santri mah tilok jekel 2 miliar tilok nya nu santri nu mana bae ge malah mun boga duit 2 miliar paeh ngadadak kaget santri mah kumaha kitu. Jadi emang geus kitu bae ti gustina santri mah pas-pasan bae. Boga 100 200 geus bunga santri mah tak beda pengusaha boga duit 10 juta bingung santri mah boga duit 100.000 kuat ka seuseurean kerek bahkan lohor ge liwat datang ke asar eta hebatna santri jauh jasa jeung pengusaha 10 juta teh geus dekat deuleu di pengusaha asa boga duit teh pengusaha mah lamun geus 1/2 miliar 1 miliar tara ada deres asa boga duit santri mah mun boga duit sakitu baru geberi gedik cenah mah pokona geus tilok biasanya kal duit pohara jasa eta bunga nak boga 100.000 bege 1 juta mah komo 1 juta mah geus pohara jasa yang beli motor ge nya geus cileuk deui ya cenah boga duit ngeridit aing sieun aju boga duit henteu geus ngitungan we sabaraha duit deui tak kapaeh dungtung ngan sabaraha duit bae tapi nu jelas indahna jadi santri jadi ustad jadi kiai setelah nemah kieu horeng aturan Allah geus mah ngeunaheun nu aya kabeneran boga pamajikanna akur deui atuh geus lah geus hese-hese yang penting mah dahar we geus waktu ngararingkuk bae di mah geus tenang lah pamajikanna ngaringkuk nya ngaringkuk atuh nu mantak ge sataun hiji tunji jadi hitung 14 anak usaha henteu anak we loba itu caritana tah nya. Nah yang boga basement kumaha mata sababaraha bulan ka tukang geus nanya ka panitia ieu mah atuh meureun istirahat heula jauh duit masjid europeaneun artina tinggal sahutak saeutik inte ceuk tetep terus baik ku aja nih kiai jauh duit pak emang mimiting ngabangun nyekel duit kitu sia seri wajan teh atuh nyekel duit si kuari hayang boga duit keur ieu ge teh nyekel duit atuh tinggal ngalaksanakeun beja duit nu Allah urang nu Allah dititahna ku Allah ku Allah bae atuh na baca kada teh ieu geus usah perak-perak acan yeuh terus sekolah teh tapi terus ge nya bingung terus di mana sekarang teh kumaha mayar tukang jeung kumaha mayar segala rupa teh terus. Ya,
anu hampir percaya kula jebut terus tek alhamdulillah ayalah nu ngahatean salah sahiji jamaah anu sok ngaji ka dieu bangun kiai yuk urang babarengan alhamdulillah lah jadi perhitungan sekitar 2 emen na ieu kuari keur dilaksanakeun jeung menara-menara na bakal aya menara 4 mantak ge eta lamun henteu nyumbang ka masjid ieu rugi we pokona moal diajak sia ku aing ge kan sabodo aing mau bae geus lantaran lain lalagana ngimpi mantak loba nu ngaromong ge pan kieu cenah masjid pindah aing ngimpi percaya teu percaya sia sabodo bungan dituduhkeun ku almarhum tapi karasana hampangna luar biasa loba nu ngomong mun geus ngadenge dongengna karak paing tadi nama anu nyebutkeun waduh Cilongok mah terminal masjid lah batur terminal angkot aing terminal masjid geus bodoh teuing kumahakeun cenah teh kiai masjid anu heubeul atuh bingung-bingung teuing sia tinggal neuleuh aing nu ngabangun teu bingung sia jadi bingung tuh eta nya cek atuh tuturkeun bae guys ulah ese teuing jadi bakalna insyaallah rencanana mah kos kitu tan mentek masih miliaran keneh jeung loba impian-impian anu pohara masjid ieu jadi mentek ge insyaallah ke Gus Anggus karaku kula dek dicaritakeun salila ngabangun loba impian-impian nu aneh lain kula bae aya kiai ti Pandeglang datang ka dieu ngimpi ti Bogor tentang masjid ieu ngimpi termasuk di Tangerang keneh jadi loba nu ngarimpi model etalah sekelumit tentang Kiai Zainuddin MZ termasuk pembangunan masjid tak ge bakal aya menarana 4 nang ngimpi keneh bae pencene kieu percaya amat ka ngimpi yo tukang buntut ge percaya sia sok macem-macem aduh ai buntut ngimpi tepat jasa bu urusan ngimpi mah deres buntut ye carita buntut ye jelema kabung bulangan ka buntut aing cenah can nyorang menang ye heran cek yang aing jelemana milu jeung kula zarah ka Garut aya milu deui tolol dah ieu keur zaman buntut ye bager carita orenganan salila perjalanan ge neuleukeun kula bae gerak-gerikna pan kos kitu mah kos kitu tuh jawosok datanglah ka imah kiai di ditu begitu datang ka imah kiai pan aya 7 kiaina pas datang ka nu hiji di lawangna aya nomor imah nomor sekian catet sia ku aing cek sana menang aing dicatet ku jangan dipasang menang bebeja ka kula alhamdulillah kiai menang cek ai sia tolol teh gitu geus beres cenah kuari geus kabayar hutang beas geus beres kabeh beak geus moal main-main deui cek teh eta sia mayar hutang atuh hutangna urut main ieu cek teh bayar ku main deui geus kuari ge aya bae jelema di dieu aing baca kae cek ulah teh aing moal ngajak sia deui geus moal diajak-ajak deui ka Garut cek kajin cek geus kabayar hutang ieu buntut dah kos gitu ya Allah kuari ge pajar geus ngeusan we judi ku kula pajar ngeusan kula mah jatenya hoyeuh di imah bae lantaran polisi Ambalaya sok nangkepan nu judi baik tingkat hadap maupun tingkat menengah tapi ternyata loba tamu di Jakarta ka imah anu beak ku sebab judi di urang termasuk pasar Komis aya nu ceurik beak 1 miliar judi di urang deui mal bejakeun ku aing ngaranna nyana ge jalamun teu kandas moal bebeja ka aing ya deui belah Cikupa beak 100 juta kamari ye di Jakarta Cina ceurik tokona beak pake judi sekian kula ngobrol teh jeung si Cina Jakarta kok emang sekarang judi masih ada emang kata siapa enggak ada
masih ada. Engkau judinya di Malaysia apa di kita? Di kita, jadinya di Indonesia. Ini habisnya begitu. Kan polisi begitu. Polisi juga ikut judi, jadinya. Yang bener kok, atuh saya kan sama polisi, jadinya. Bener kok, bener ini habis-habisan saya. Masya Allah, ini masa kadarnya hobaynya ulah bebe jaka sasanya. Ini masa kadarnya ulah bebe jaka sasa, awas ya. Kau mau bebe jaka polisi, mau ulah kayak guys pokoknya. Ulah ini masa kadarnya sugan kula magis judit horenganan. Masya Allah. Mudah-mudahan orang ngadoa ka Gusti nu judi arereun judina. Nu mabok cala lager mabokna. Arereun mabokna. Nu korupsi nu maling mudah-mudahan cala lager arereun korupsi jeung malingna. Amin ya robbal